Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan nami abdi Almadifta Konita ti kelas 10 MIPA 5 bade ngajelaskeun antisipasi COVID-19. Sateacana kuring bade ngajelaskeun naon nu dimaksud COVID-19. COVID-19 nyaeta penyakit menular nu disebabkeun SARS-CoV-2 salah sahiji ragam coronavirus. Nu dirasakeun penderita COVID-19 nyaeta demam, batuk, jeung hese napas. Ragam gejala COVID-19. Kahiji, demam. Gejala ieu sami sareng flu atawa influenza anu langkung umum tibatan COVID-19. Anu kadua, batuk kering. Henteu aya kahak, sorana serak. Anu katilu, leuleus. Leuleus teh kecapean disababkeun ku teu tiasa bobo kumargi sesak engapan kusabab batuk. Anu kalima, aya nyeri ti koro. Anu kagenep, aya nyeri mastaka. Upami aya sababaraha gejala nu teu ningkatkeun satos 7 dinten geuwat ngatunkeun ke klinik cek kesehatan. Tindakan kuring sapados henteu terinfeksi atanapi katularan nyaeta cicing di imah, teu kenging angkut-angkut jeung kempel-kempel di karamean. Wawasu leungeun ngagunakeun sabun minimal 20 detik. Jaga jarak 1-2 meter. Jaga kesehatan awak jeung tutup make tisu lamun bersin atanapi batuk. Eta sadayana ti kuring langkung atanapi kirang ngahaturkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.